Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang sadayana. Dinten ayeuna urang ngabahas ngeunaan sisindiran. Nah, naon sih anu dimaksud sisindiran atanapi wangenan sisindiran? Sisindiran teh asalna tina kecap sindir atau hartina omongan anu dibalibirkeun atawa henteu togmo. Maksud henteu togmo maksudna henteu jelas, henteu dijelaskeun secara langsung atawa henteu diomongkeun secara langsung. Saupama dina bahasa Indonesia, sisindiran teh disebutna pantun. Sisindiran dibagi tilu jenisna. Anu kahiji aya paparikan, nu kadua aya rarakitan, nu katilu aya wawangsalan. Nah, kanggo dinten ayeuna, ibu bade ngajelaskeun ngeunaan paparikan jeung rarakitan hungkul. Kanggo wawangsalan dilajengkeun minggon payun. Nah, ciri-ciri paparikan anu kahiji nyaeta kahiji, boga 2 cangkang jeung 2 eusi. Nu kadua, unggal padalisan miboga 8 engang. Padalisan di dieu nyaeta barisnya, jadi lamun misalkan aya 4 padalisan disebutna 4 baris. Anu katilu, kecap akhir dina padalisan kahiji padeukeut sorana jeung padalisan katilu. Nomor 4, kecap akhir dina padalisan kadua padeukeut sorana jeung padalisan kaopat. Yuk urang tingali heula contoh paparikanna. Katumbiri di Cigeulis ti Citeureub ka Ciamis, kaciri seuri nu geulis mun diteuteup makin manis. Tah urang lebetkeun ayeuna cirina. Nu kahiji miboga cangkang jeung miboga eusi. Nu mana nu disebut cangkang, mana nu disebut eusi? Nu disebut cangkang nyaeta padalisan kahiji jeung padalisan kadua. Sedangkan nu disebut eusi nyaeta padalisan katilu jeung padalisan kaopat. Unggal padalisan miboga 8 engang. Kumaha carana neangan engang? Gampang, hitung we ku hidep jumlah engang anu aya dina hiji padalisanna. Contoh, katumbiri di Cigeulis berarti urang hitung katumbiri di Cigeulis. Tah, aya 8 pan lamun misalkan dihitung. Anu katilu, kecap akhir dina padalisan kahiji padeukeut sorana jeung padalisan kadua. Dina padalisan kahiji kecap akhirna Cigeulis. Dina padalisan katilu kecap akhirna geulis. Cigeulis jeung geulis sorana padeukeut nya. Anu kaopat kecap akhir dina padalisan kadua padeukeut sorana jeung padalisan kaopat. Dina padalisan kadua aya kecap Ciamis. Sedengkeun dina padalisan kaopat aya kecap manis ya. Jadi hampir sarua sorana tapi beda kecapna. Nu salajengna aya rarakitan. Ciri-ciri rarakitan nyaeta nu kahiji sarua jeung paparikan miboga cangkang jeung eusi. 2 cangkang 2 eusi. Unggal padalisan miboga 8 engang, sami jeung paparikan. Bedana di dieu lamun dina rarakitan kecap awal dina padalisan kahiji diulang deui ka padalisan katilu. Kitu oge kecap awal dina padalisan kadua diulang deui ka padalisan kaopat. Contohna, dina padalisan hiji kecap awalna ka mana? Ka jalan Jogja. Nah, dina padalisan katilu diulang deui ka mana? Ka jalan surga. Jadi kecap ka manana dina padalisan kahiji diulang deui kana padalisan katilu. Salajengna kecap dina padalisan kadua diulang deui dina padalisan kaopat. Contoh, kaditu kapang rumasan. Padalisan kaopat kaditu ka pangaosan. Upami ditingali kecap katilu aya kecap padalisan kadua aya kecap kaditu, padalisan kaopat oge aya kecap kaditu. Ya. Eta babandinganna antara paparikan jeung rarakitan. Nah,
Kanggo tugas hidup dinten ayeuna aya 3 soal, mangga dikejakeun dina buku tulis. Anu kahiji, naon anu dimaksud sisindiran teh? Naon bedana jeung pantun? Anu kadua, soal nomor 2, naon bedana antara rakitan jeung paritan? Nomor 3, teangan dina Google naon anu dimaksud wawangsalan jeung contohna. Tah sakitu pangajaran bahasa Sunda pikeun dinten ayeuna. Anu teu can ngartos mangga telepon wae ka ibu atanapi WA we ka ibu atanapi tiasa di-chat langsung ka ibu. Ya, hatur nuhun kanggo sadayana. Sampurasun, wilujeng patepang deui tepan minggon payun.